Sok ngarerewas wae aya naon? Arek balik ti heula nyeri tuur. Oh, hayang buburnya. Lain bubur ieu mamang nu kieu sopak mah. Cai atuh ieu mah di wadahan lain bubur ieu mamang. Engke nyieun bubur mah hayang-hayang teuing mah. Ieu mah cai encan ngabubur. Lain hayang bubur. Rek balik ti heula nyeri tuur. Heeh, bubur mah keun urang nyieun engke lah. Tenang ya mah henteu mang can ieu cai kokocok ieu kade tong diinum ya ge lain cai inumeun. Iya teh tuh nu kieu atuh lain bubur nu kieu memang lain kudu nyieun tuh. Aing mang nu kieu disangka bubur atuh. Lain hayang bubur. Nyeri tuur, lompang ge ya, tinggal lompang oge. Pincang. Oh, engke aya bubur kacang mangke urang nyiar aya di imah kacang mah. Astagfirullah. Nya aya asalna mah nya aya boga kacang kumaha lamun ieu bubur eta? Bubur ketan daek, bubur ketan. Astagfirullah. Bubur ketan nu hideung ninganan. Aduh aing mengeunah eta teh bubur ketan teh. Oh, kacang mah di imah bubur lain kacang. Hayang bubur kacang, nyeri tuur, lompang oge pincang tuh. Engke bubur kacang mah. Yo, ke dieu lah, bedio. Ieu mah lain bubur kade nu kieu mah. Ngan mun hayang bubur kacang, engke urang nyeuna lah. Ngan ngeunah atuh nya urang ge hayang nu ngeunah mah euy bubur kacang teh make jahe, tah ngeunah. Semua aneut. Make panan daun tan. Pake eta teh. Terus eta kalapa tah. Ieu kalapa nu ngeunah nama ye. Ya. Kalapa ngan kudu naik heula tuh. Dicipatikeun. Ngeunah sia. Ayo maneh kunaon teh? Aya dicipatikeun bisa. Ngan lamun kalapa ngora mah diparut ngeunah sia teh ngeunah. Jadi bukurna teh aya kitu cikalapa teh. Tanya bubur kacang mah ngeunah kitu euy. Urang nyieun ngala. Lain hayang bubur kacang ya. Jadi tuur, urang gelompang ge padaksa ieu teh. Wah, atuh bubur kacang hayang jeung ieu mah tuh nya ngala kalapa tuh. Astagfirullah. Aya tuh kalapa tuh. Nya ngeunah nya kalapa tuh ayeuna tugas teh ngala itu tuh kalapa. Engke di urang aya ieuna aya kacangna geus aya di kacang di imah mah. Kapanan apanan aya, tenang panan. Oh, gula euy eta ayo. Nu kagok boga di ditu gula. Boro-boro ngokon kalapa, pantur oge nyeri boro-boro ngokon kalapa. Heeh, kalapa pan mun hade mah nu ngora sia. Nu ngora. Ieu nu ngeunah jahe aya, di urang teh jahe teh aya. Lamun aya mah ieu euy, panan mun aya mah. Ieu geus kieu ayeuna mah geus kieu ayeuna mah urang nyiapkeun bahan eta dihanap. Astagfirullah. Mang Eman ngalah heula itu kalapa tuh. Kadanya kalapa. Kapanan nyeri tuur boro-boro ngokon kalapa. Nya ai hayang bajigur mah nu make kalapa mah itu ngalah kalapana. Tah kitu bisi eta mah sok siapkeun heula. Kade ngalah kalapa aya di urang kalapa. Aing ieu kumaha istilahna mah. Gula aya, kita gula ge. Aya di kunaon lain hayang bubur ieu. Lain Mang, ieu mah lain. Nu kieu mah lain bubur. Lain hayang bubur jangan nyeri tuur. Lain bubur ieu mah Mang nu kieu mah lain. Lain bubur atuh di bejaan teh tata di lain bubur. Urang teh tadi teh bebeda teh balik teh heula teh nyeri tuur, lompang ge teh kubu. Nya jeung nyala kalapa heula. Mantap aing mah. Nyala kalapa juga engkean kitu di titah joget mah kamari embung aya-ayana kala joget rek nyala kalapa teh naon Mang kikituan ecle-eclean. Kade Mang nu rada ngora nu ngeunah Mang eta teh ame di ieu di gasrok kitu jeung bukurna engke di bawana Mang. Nu ngora Mang ngalana. Nya geus sagala kas nu nyiram wae si Mang mah euy. Sagala teh make hayang bubur non teh sakaeling.